Urang seri bebarengan nyerikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor Kang, kuring mah inget karena pengalaman kuring. Harita teh mun teu salah mah malam Jumaah Kaliwon. Kuring ngaliwat kana tangka caringin anu gede. Ngan bareng ke lempang kitu, ceuli teh jadi dadak tiis. Dina hate teh teg we. Terus akang lompat. Rek lompat kumaha? Da awak ngadak-ngadak lang layeuseun. Sirah lieur. Eueuh tangan pangawasa. Pasti eta mah karena sieun jeung belit we. Ruas eta teh. Terus kumaha? Sanajan ngarampayak ge. Kuring maksakeun lempang muruk ka imah. Bareng geus asup ka imah, kasampak aya sangu jeung angeun kacang. Geus kitu teh teu antapara, habak we di dahar. Ari jurigna nuturkeun. Da eueuh jurig. Si horeng kuring mah awak lang layeuseun teh pedah lapar can dahar. Lapar. Dari geus dahar mah awak teh jadi jag-jag deui. Haduh. Dua tambah dua sama dengan empat. Tilu tambah dua sama dengan 5. Kurang kebarangan? Di parasola Pak Guru. Nah, berarti cukup dina waktu sekolah. Da rambut abdi ge jantena dina waktu abdi sakola. Aduh.